Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi perwakilan ti kelompok Sunda MIPA 2 bade nerangkeun tentang carita wayang. Naon nu dimaksud carita wayang? Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Ari wayang teh robahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Dina pagelaran wayang kulit nu sok dilalajoanana teh biasana sok kalangkangna nu katembong tina kelir atawa layar. Ku ayana cahaya tina balincong tea. Jelema nu sok nyaritakeun jeung ngigeukeun wayang disebutna dalang. Carita wayang teh asalna ti India, asup ka urang marang jeung asupna agama Hindu. Terus mekar nepi ka kiwari, tangtu wae aya nu robah boh ditambahan atawa dikurangan caritana, tokoh palakuna, tempatna jeung sajabana. Wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Aya wayang purwa, wayang gedog, wayang titi, wayang beber, wayang klitik, wayang krucil, wayang wong, wayang lilingong, wayang suluh, sareng wayang golek. Ngaguar santikaning dalang. Santikaning dalang asal kecapna tina santika, hartina elmu kasatriaan. Jadi santikaning dalang hartina elmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria. Dina dunya pedalangan aya nu disebut tetekon, nyaeta antawacana kamampuh ngarobah-robah sora, renggep atawa mumpuh nyirep nu lalajo ku pintuna nu hade. Nges bisa ngahudang rasa, tutug kamampuh dramaturgi, banyol sabet kaparigel molahkeun wayang, kawiradya kamampuh kakawin tokoh-tokoh wayang, para makawi apal basa kawi, amardi basa, maher ngagunakeun basa. Para masastra kamampuh sastra awi carita pangawuruh carita wayang jeung amardawa lagu weruh kana lagu. Pagelaran wayang teh lilana sapenting jeput, pagunemanana make basa Sunda. Ari jejer caritana biasana nukil tina carita Mahabharata jeung Ramayana. Waditra nu dipake miringna gamelan salendro nu ngawangku bonang, bonang rincik, kenong, goong, kempul, kendang, rebab, jeung sajabana. Dina pagelaran wayang aya sawatara istilah diantarana aya murwa, nyandra, kakawen, jeung antawacana. Mikawana tokoh dina pawayangan. Aya protagonis nyaeta Pandawa atawa Pandudewanata. Aya Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Aya Yudistira, Bima jeung Arjuna teh anak Pandu ti Dewi Kuntinalibrata. Aya Nakula jeung Sadewa anak Pandu ti Dewi Madrim. Aya antagonis aya Kurawa, Duryudana, Dursala jeung 88 putra sejenna. Jeung di dieu aya silsilah Mahabharata.